Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya dengan Ki Kampak Putra Sunda Purwakarta Jawa Barat ya. Di dieu Ki Kampak rek naon ya ngabela Kang Deddy Mulyadi. Ayeuna begitu Kang Deddy Mulyadi geus meunang masih loba nu ngahina, masih loba nu ngolok-ngolok. Komo gerombolan eta tah nyebutna teh musyrik, syirik, turun-urun. Kamari aya acara ruat bumi ya, musyrik syirik tah kelompok eta tah nu ambekeun pisan ka Kang Deddy meureun. Komo ayeuna teu meunang meureun ieu na jungjunganana. Kahayang nama meunang eta jungjunan eta teh. Ieu teu meunang eleh meureun anu politik identitas teh. Politik identitas makena ayeuna eleh ngacapruk nepikeun ka wilayah Jakarta gaya nu ngiwud. Nu aranna Babeh Aldo mah geus jelas tah ngalunjak ka orang Sunda, ngece ka orang Sunda Jawa Barat sarua jeung nyebutkeun cari pemimpin kayak gini geus jelas eta pilihan masyarakat Jawa Barat hayangna nu intoleran seperti Kang Deddy, lain nu pake politik identitas nu ngatasnamakeun Islam ini itu, kafir ini itu. Moal daraekeun warga Jawa Barat mah. Aing ngomong kieu teh sebagai orang Sunda Jawa Barat aing geus nyaho ka pamimpinan Pa Deddy mah ka rakyat nyaah adil, makmur. Gerombolan eta we tah lamun datang ka Jawa Barat permisi. Tong kamalana karep ngomong teh tong sangeunahna orang Jawa Barat mah boga adab. Lain nyebut ngapir-ngapirkeun, nyebut bangsat naon ngeunah we. Di Indonesia aya aparat hargaan, aparat TNI Polri tong sangeunahna. Aya hiji deui tah nu aranna Uus. Aranna Uus nyerang Kang Deddy terus. Kafir musyrik, bangun nu ijin. Giliran ditelepon ku Kang Deddy ngajedog wae. Ulah salah pendukung Kang Deddy mah di Jawa Barat mah di mana-mana ngajedig pembelaana ge. Termasuk aing pendukung Kang Deddy. Mentak lamun ngajejeleh Kang Deddy pasti ngadat aing pendukung-pendukungna. Asli Putra Sunda Purwakarta Jawa Barat aing. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.